Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna. Alhamdulillah Mang Cecep tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Ratna Kena Cocoba. Dinten ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Kaduyung ku Babu. Ieu yasana Bapak Kasukana. Urang doakeun heula atuh pamirsa khusus kanggo pangarang. Mudah-mudahan anjeunna dipupuk rahmat Gusti Nu Maha Suci, dicaang padangkeun di alam kuburna, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana. Mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milali rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ieu diwedalkeunana nyaeta ku PT Saputra Bandung tahun 1868. Sate acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa. Tong lali ka pamirsa nu name sumping ka ieu channel, klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Goro Bacep eta oge panginten tiasa dititenan bade ngadangukeun dongengna. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Hujan teh teraat-teraat di subuh tepi ka sore ngayareng hari rincik bae. Atuh teu matak heran lamun di kampung mah subung taya jalma nu ngaliwat nya kitu di kota oge. Harita mah manis sepi lantaran ngaranna wungkul osok disebut kota teh padahal ngan sesebutan ari anu sabenerna kota leutik sarta sepi nu katelah kali jati. Atuh henteu matak heran lamun harita di kampung sepina kaliwat saking bujang-bujang usum hujan sanajan usum halodo di dinya mah sepi pisan. Atuh henteu matak heran dina nyedak kaburi teh beuki sepi lir di leuweung nu kadenge ngan hujan ninggangan kenteng di luhur. Mang, naha geuning teu kersa tuang Mang teh? Kunaon Mang? Teu da Mang, ceuk hiji sora awewe anu harita keur ngasur-ngasur seuneu di hawu sambian bari siduru manehna teh keur nyangu. Rani, memang Mang keur susah Rani. Susah ku ieu duit. Jawab pamana bari nembongkeun duit anu digolongkeun sarta dibengket ku karet sup diasupkeun kana kantong bajuna. Naha Mang, seueur artos make jeung sesah sagala. Rani teu pati ngarti ku hiji dua perkara. Kahiji pamana ngadak-ngadak loba duit, ari anu kaduana kari-kari loba duit pamana nyebutkeun susah. Nyaeta atuh jawab pamana bari rumah humandear. Terus ngusap beungeutna sababaraha kali geus kitu pok ngomong deui. Rani, sanyana ayeuna teh rek aya semah ka Mang, tapi naha encan jol keneh bae nya. Padahal Mang aya perlu heula ka pasir bungur. Kapegat ku hujan panginten Mang. Ah, antosan bae sakedap. Jawab Rani bari ngadeangkeun leungeunna kawas entas hujanan padahal ngan ukur tiris. Bisa jadi. Jawab pamana nyarita henteu kebat lantaran kaganggu kuno di luar aya nu punten. Punten, cenah atuh gancang pamana Rani mukakeun panto imah ari breh teh hiji lalaki kawas kuciah dina pakeanana mah.
Gening pasanap manggalinggih Bapak diantosan ku abdi teh tita tadi sugan teh moal dongkap ayeuna ceuk Paman Rani bari ngamparkeun Samak Sulam. Nyaeta atuh kapegat hujan puguh ki aleh keun bae lah telat-telat oge teu burung datang ngan eta bae meureun ki aleh teh rek nya baheula nya. Jawab pasanap anu kakara oge datang kawas geus nyahoon Paman Rani rek indit-inditan. Nya puguh meuni geus cangkeul nyeri beuheung sosonggeteun balas ngaliekan Bapak. Atuh dabongan lalila datang dikantunkeun bae heula sakedapnya pasanap keun da aya nu maturan ngomong pun alo. Tah Rani ngaranna teh ceuk Mang Aleh bari nunjuk ka alona sarta pok neruskeun omonganana. Rani, ieu pasanap urusnya lantaran Mang ayeuna rek ka Pasir Bungur heula. Da moal lila sugan bae loba kendaraan. Cenah lamun eueuh truk mah rek kana sado bae. Suguhannya Rani, ieu teh tamu Emang. Mangga Mang, namung ulah lami bae bilih kabujeng sonten. Margi abdi teh keung Mang Aleh, jawab Rani meuni ngelengis. Moal pek sing tentrem bae Mang ayeuna rek indit. Omong Mang Aleh bari leos manehna keluar serta bebeja ka pasanap oge yen moal lila ari pasanap kan ukur unggek henteu ngawalon. Sanggeus Mang Aleh kaluar di jero eta imah teh beuki sepi jempling bae ngan kadenge ting beletok regang awi nu dibeulem. Atuh teu matak heran lamun eta dua jalma teu aya nu nyarita sabab hate teh kapaling beda pisan karasana. Malah Rani mah nyareset asa keur didekeman ku maung nu keur lapar sabab pasanap ngan melong kawas nu hayang ngarontok. Katambah hujan teu eureun-eureun batan raat kalah gede tapi kapaparalakan ninggang kana kenteng imah atuh puguh mata keung matak salempangnya hate. Rani tepi kamuringi sieun ku bapa sanap anu harita keur melong kawas aya nu dipikir dina sajeroning hate. Rani, kumaha ieu hujan teh teu raatnya? Pasanap bari ngarenghap kumandar siga nu hoream balik. Bapak teh bade mulih ayeuna kitu. Jawab Rani kawas nu hayangeun nyaho kana tujuan eta jelema. Tangtu bae Bapak teh balik Rani, tapi kudu nungguan heula Mang Aleh apan. Lamun Mang Aleh geus datang kakara Bapak rek balik. Sabadana badami sareng Mang Aleh. Ngabadanten kenaon Bapak? Tanya Rani bari malik heula ka tukang ngareret ka Bapak sanap terus malik deui ka asalna bari ngasur-ngasur seuneu. Atuh beug bae pasanap ngarenghap sarta ngomong dina jero hatena. Ieu budak teh urang kampung sarta pakaianana teu beda ti awewe nu jauh ka bedug, tapi lamun dideuleu tina sorot panonna jeung bangun beungeutna lain awewe jore-jore yeuh sigana mah. Keun sia ceuk gerentos hatena Bapak sanap beri terus ngomong kieu. Badami soal Bapak bae jeung soal Mang Aleh ngan hanjakalnya kahalangan ku hujan. Lamun hujan teu raat bingung Bapak mah. Bingung kunaon Bapak? Tanya Rani hayang nyahoeun kana pamandegana Bapak sanap. Bingung sok sieun Mang Aleh lila jeung sieun teu datang-datang. Jawab pasanap bari netep kanu geulis nu sideang hareupeun hawu. Dapun paman mah tara dugi ka teu dongkap Bapak. Sanaos hujan ngagebret oge. Kantenan deui ieu mah aya eta tamu anu dipiwarangan tosan. Oh gitu, syukur bae atuh ari kitu mah. Ngan lamun teu datang kumaha nyai pepetahuan Bapak? Pasanap kawas nu hayangeun nyaho kana pamadegan Rani anu harita teu aya budi pisan lantaran katingalina teh nukangan bae ka tamu. Naon lepatna upami diantosan bae dugi ka dongkapna pun paman sanaos dugi ka enjing. Nah teu kaabotan Rani teh lamun Bapak mondok di dieu. Tanya pasanap bari netep ka Rani anu keur jongjon sideang. Naha nganggo kaabotan sagala rupi. Margi Bapak teh tamuna pun paman sanes anu bieu ku abdi kasaksi pun paman teh nitipkeun Bapak ka abdi. Naha kanggo abdi make kaabotan sagala. Da tamu sepuh abdi mangga bae bade ngendong mah Bapak.
sanaos bade sawengi dua wengi oge asal anu kagungan ieu bumi nyaeta pun paman ngawidian ari kanggo abdi mah teu kaabotan. Syukur atuh Rani, tapi ieu hujan teraat-raatnya sarta bapa ngarasa tiris. Beteng bapa seueul karasana teh kulit bapa tiris, tah ieu oge jadi gangguan pikeun bapa mah. Kae antosan pasanap abdi oge bade ninyuh cai kopi ngan teu acan ngagolak caina. Ari tiris mah mangga bae garasi duru coba berani bari melong ka eta kolot. Tah nuhun atuh ari kitu mah puguh tita tadi bapa teh hayang siduru mah ngan teu wani pok nyarita lantaran semah mah ulah cologog lain. Jawab pasanap bari terus ngojengkang ka hareupeun hawu atuh plak walikat Rani kadupaku tak manehna. Bapa mah jeung budak badug sagala, omong Rani meni rei beureum rai pias beungeutna teh bakat kuruwas jeung sieun. Maaf Rani, lain ngabadug tapi kabadug meureun anu hartina lain dihaja. Jawab bapa sanap bari nyeh seuri sarta huntuna anu gading pinuh ku candu udud teh ka tembong. Nah heureun kitu di dieu teh bapa ceuk Rani bari ngeser diukna. Nya heureun bae palebah hawu mah da segedena oge hawu moal gede cara kamar. Oh heureun mangga atuh abdi pribumi sakedah nangelehan maneh. Jawab Rani bari jung manehna nangtung terus nyokot lampu tempel sarta diminyakan. Geus kitu terus diseunget da puguh harita teh geus sore katambah di luar poe ku hujan anu ngarecek bae atuh brai di dinya caang. Sok eta lampu teh ditempelkeun dina paku palebah tihang. Rani nah lain di dieu diuk teh lain hayang keneh siduru. Tanya pasanap bari mali ka tukang ngareret ka Rani anu keur diuk dina samak sulam teh urut diukna pasanap. Sawios bapa sakali sewang bae ngarah adil. Tadi abdi anu siduru teh ari ayeuna mah kantun bapa mangga bae sing jongjon Pak. Jawab Rani mani jamotrot budina teh lantaran manehna ngarti eta kolot teh cunihin lamun teu disebut kolot-kolot orobodol teh. Kitu geuning disambat tehnya kalah ngajauhan kudu tarik atuh ngobrolna oge ari jauh kieu mah. Laun oge abdi mah ka kuping bapa margi teh saliwang. Jawab Rani siga nu teu ngeunah rasa. Rani ka dieu sakedeung pasanap bari neuteup kawas nu hayang digogo. Bade naon bapa? Jawab Rani bari melong kanu ngagupayan ka manehna tapi ari nyamperkeun mah manehna oge henteu. Ka dieu gara bapa aya picaritaeun anu penting. Ieu caritaan bapa teh anu geus dibadamikeun jeung Mang Aleh. Nu mata ka dieu rada deukeut atuh pasanap hayangeun deukeut. Nyi Rani ngahulang heula manehna teu ngartieun kana maksudna pasanap tapi sanggeus rada lila manehna terus nyamperkeun tapi henteu deukeut pisan lantaran rada curiga ukur nyamperkeun saeutik sieunun kumaha onam. Bade nyarios naon bapa? Geuk atuh diuk teu puguh kurang hormat ari kolot diuk budak ngora nangtung mah pek bae pikiran ku Rani alus kitu laku teh. Pasanap siga nu ambak. Larasnya bapa hapunten bae abdi parantos culangung. Jawab Rani beuki sieunun lantaran pasanap siga nu ambak sarta gek manehna diuk bari neuteup ka eta lalaki anu jamotrot. Rani pasanap sanggeus katingali ku manehna. Rani diuk rada anggang. Jawab Rani mani ngalapar lantaran harita teh geus peuting katambah paduduaan. Sanyana bapa teh geus mikeun duit ka Mang Aleh ari lobana 10.000. Tah eta duit teh keur kapentingan Mang Aleh jeung kapentingan Rani sorangan. Jadi dina soal ieu Rani kudu ngarti jeung kudu nurut ka kolot. Ngarti Rani kana maksud bapa. Ceuk pasanap bari melong kanu diuk aneprok dina palupuh. Keur kapentingan Mang Aleh sareng abdi. Janten abdi teh kedah kumaha atuh? Jawab Rani encan ngarti kanu dimaksud ku pasanap anu harita muruleng bae. Tah Rani teh kudu kieu
tiwangkid ieu kaharep Rani geus kaikat ku bapa hartina geus kacangcang ku duit 10.000. Jadi dina sagala rupa hal teh kudu nurut ka bapa sareng ka Mang Aleh. Nu matak ayeuna bapa ka dieu teh anu dimaksud mah hayang nyarita jeung Rani malasanya nyana mah Mang Aleh teh lain ka Pasir Bungur Rani, tapi ngahaja mereka sempetan ka bapa pikeun nerangkeun maksud bapa ka Rani. Tah kitu sabenerna mah. Jadi ti ayeuna kaharep mah Rani teh kudu ngarti sarta kudu nurut ka bapa danggas hak bapa. Ngarti Rani ayeuna mah nya pasanap bari diuk nangis ngadeketan kanu olohok meuni calangap. Ngarti Rani cek pasanap nanya deui sabab Rani teu nembalan. Ngartos bapa, tapi abdi nolak kana eta putusan lantaran abdi teu perlu ku duit ti bapa sarta abdi teu perlu boga salaki dina waktu ieu mah. Komo deui boga salaki ka bapa anu umurna aya kana 2 kalieun umur abdi. Cing bapa si beungeut atuh yewa berani mani ngalapar bakatku ambek jeung sieun. Eta mah kumaha Rani bae keur bapa rek nurutkeun ka Rani cenah embung dikawin henteu nanaon malah leuwih alus lamun embung kawin mah beres meureunnya Rani pasanap bari elengeh seuri siga nu bunga. Lamun embung kawin rek kumaha kitu yewa berani beuki sieunun. Urang sare bae tempat kawin itung-itung jadi nyai-nyai meureunnya da teu naon-naon kitu oge alus bae anu aya ya patuh ka dieu Rani ari hayang kitu mah di dieu garasi duruna ngarendeng jeung bapa engke awak geus rada panas urang sare babarengan. Pasanap abdi nolak kana maksud bapa lamun dikawin abdi tos alim komo deui nyieun hubungan tanpa kawin. Lain awewe bangor abdi teh pasanap lamun rek nyieun kalakuan kitu mah ulah jeung abdi atuh tapi jung neangan awewe nu ahlina kitu. Najis abdi mah kikituan. Ngartos bapa ceuk Rani renghap ranjung bakat ku ambak. Rani daek teu daek anjeun geus jadi hak milik bapa. Gogo Rani kahayang bapa jeung kahayang paman Rani. Lamun henteu omong pasanap nyarita henteu kebat kawas nu dipikir heula. Bapa, lamun kitu abdi ngaharepkeun supaya bapa nyingkah ti dieu, jawab berani mani ngaleper bakat ku sieun. Lamun bapa henteu indit, rek kumaha? Tanya pasanap nyerang ayeuna mah lantaran asa kahina meureun. Upama bapa henteu mios, abdi nu bakal miosna ceuk Rani bari jung nangtung rek ngaleos bakat ku sieun. Rani ceuk pasanap bari ngorejat ngajewang leungeunna Rani terus dipodol tarik pisan atuh Rani ngagoak bakat ku rowas. Aduh ceuk Rani blug manehna diuk deket pisan kana lahunanana pasanap atuh nyeh pasanap seuri bari murelang ka Rani nu renghap ranjug. Ari leungeunna Rani dicekelan pageuh pisan tepikeun ka ampir genteng. Rani anjeun moal bisa pola Rani komo deui lamun geus aya dina lahunan bapa mah. Gera sadrah Rani, sadrah. Omong pasanap bari murelang kawas nu awes pisan nafsu hayang nangkep Rani. Keur kitu buri nyai ceger sora gelap di barung ku hujan mani maralak bakatku gede serta angin ngahiuk ngagelebug sorana nyeor kasawur jeung sora hujan. Atuh puguh anu keur nyekelan Rani teh asa jongjon teu aya pisan kasieun sabab moal aya jalma anu wanieun ngulamprang bubuhan hujan ngageyar. Lesotkeun nanaonan ieu teh pasanap omong Rani mani morongos bakatku ambek jeung sieun sarta nerejel hayangan lesot. Tibatan lesot kalah macet leungeun teh Rani maneh hiji awewe teu tumarima sanyana maneh dahar teh lain ti paman maneh Rani tapi bapa nu ngabajuan maneh ayeuna geus ditambah deui 10.000 nu panganggeusan pikeun meuli diri maneh. Lamun maneh sadrah pasrah tangtu kaharepna oge diurus ku bapa teh. Tapi lamun nolak nya pamaksa anu bakal ngalaksanakeun kahayang bapa. Sadrah Rani omong pasanap beuki pageuh nyekelanana leungeun Rani teh. Embung gelo anjeun teh pasanap na ngora keneh anjeun teh.
lesotkeun? Jawab Rani bari gap leungeunna anu kenca kana suluh pancar anu hurung ngagedor. Sabab dengan anu katuhuna mah dicekelan pageuh pisan ku Pasanap. Cos banget Pasanap ditojos ku eta pancar anu hurungna ngagedor. Atuh goak Pasanap ngagero bakat ku panas. Aduh. Cenah Pasanap bari ngalesotkeun leungeunna Rani sarta ngusap beungeutna anu kaduruk ku seuneu bari tungkul ngeprukan beungeutna. Ningali Pasanap kitu Rani tepi kaburingas tina bakat ningku sieun telenjang manehna lumpat maksudna are kaluar. Tapi Pasanap brai bentak serta kasit kawastatit leungeun Rani nu keur lumpat hari tadi cewang deui bari dibedol dicentok dibantingkeun kana bilik gebro disada. Aduh tulung cek Rani ngagorowok sarta nyekelan cangkengna nu meneran palang dada waktu bieu dibantingkeun sarta karasana nyeri kaciri tepi kanyengir. Ngadenge Rani ngagero Pasanap rewaseun pisan gancang Rani teh dicambak puukna dipurilitkeun sarta dicunggut ka luhur mata kuatir nu ningali. Tina bakat ningku peureus sarta Rani nyeri iga manehna meuni buncelik bari gero ngagorowok minta tulung ka tatangga. Tulung, 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 cenah cek Rani tarik pisan. Jampe Rani, hati-hati sia, lamun cecelewengan deui, ngarti. Ngomong Pasanap beri habak nyabok ka Rani tarik pisan, ari buukna mah habeun bae dijenggut, dipuih-puih matak coplok kana kulit. Aduh, ampun Bapak, ampun, ampun. Jawab Rani meuni perem, bakatku nyeri jeung peres meureun. Rek sadras ya atawa moal ha sabab aing geus rugi gede deuleu. Hayo jawab Rani, sadrah atawa moal? Cek Pasanap bari ngageuweung-geuweung jeung ngagugujag sirahna Rani. Moal Bapak, aduh ampun Pak, moal abdi mah. Cek Rani bari rembay ku cimata lantaran teu kuateun nahan iga anu nyeri urut tadi kana kai lebah palang dada pisan sarta buuk asa coplok ku Pasanap dijejenggut. Moal sadrah hayang dikios ya, jawab Pasanap bari habak Rani ditonjok tarik pisan. Atuh solontod keburu nyuuh kana pago sarta brong-brang piring anu kadupak teh paburantak. Ampun Bapak, ampun. Cek Rani anu geus teu pararuguh rasa didileuhan kararoneng. Ampun teh lutung si Rani, rek nurut ka aing atawa moal? Alim Bapak, margi teu laras laku lampah kitu teh Pak. Jawab Rani bari jung nangtung sarta dalugdag daligdeg bakat kulieur urut ditonjok puhu ceuli katamah nonjokna tarik. Masih embung keneh bae sia teh ha? Hayang ditambah deui kieu. Ceuk Pasanap bari karawak leungeunna Rani dijewang sarta habak dicabok deui. Atuh koloyong kebro Rani nenggara kana tihang imah nu ditempelan ku lampu tempel dina paku. Aduh, ceuk Rani bari nyarande kana tihang handapeun lampu tempel nu ngagedor hurung. Ayo mikir Rani, ngan aya dua soal keur maneh teh deuleu. Sadrah nurutkeun kana kahayang aing atawa cilaka? Hayo jawab. Ceuk Pasanap sorana tarik pisan tina bakat ningku ambak. Sora hujan anu nyeor dibarung ku angin gede anu ngahiuk lir niup atuh leng Rani teh lieur teu paruguh dedengean. Sora hujan sora anginnya kitu sora nu nanya kadengena asa campuh ngahiji henteu kaharati. Atuh nyi Rani teh peureum sarta tanggah henteu kuat ngarasakeun kanyeri. Tapi barang ret ngareret kana eta lampu tempel dina luhureun sirahna, plong hate Rani teh ngemplong. Gep manehna nyokot lampu sarta nangtung jumarig jeug bari melong ka Pasanap. Barang Pasanap nyampurkeun, beuwar teh dibaledogkeun, geprok. Meneran pisan kana dadana. Atuh gurseunna hurung da puguh minyakna bahe. Manjur bajuna Pasanap sarta hurung ngagugudag. Aduh, alah, goblok sia teh Rani. Hah? Goblok sia, aduh. Ceuk Pasanap bari pakupis mereuman seuneu anu hurung kana baju sarta bari gegerowan tina bakat ningku panas. Tina bakat ningku rawas derag-dag Rani teh lumpat kaluar ti jero imah, lompatna gancang ngeciprit sieun Pasanap ngamuk. Ari Pasanap ge kitu sarua lumpat kaluar bari haben gura-gero tina bakat ningku panas atuh Rani teh rewaseun.
Samarukna manehna mah pasanap teh ngudag-ngudag padahal ari pasanap kaluar teh henteu kuat nahan seuneu dina baju nu matak barang kaluar terus bae gugulingan dina cileuncang nu ngumplang da puguh hujan keur ngayer karani henteu ingetan tina bakat ningku bingung. Eukeur mah harita peuting katama hujan teraat gedena kaliwat saking atuh di luar teh poek curug ge henteu kadeuleu untung Rani geus apal kana jalan niliwatan. Atuh henteu kungsi lila manehna tepi ka jalan tapi awakna rancucut bajuna mani jalibrag sarta tarang ting nyararawot tepak tadi ditampiling ditonjokan ku pasanap. Eukeur mah awak nyarari katambah jeung kabulusan atuh bro nyirani labuh ngagoletak tengah jalan katinggang ku cai hujan nu merakpak kerep pisan atuh Rani teh teu beda ti jalma nu geus maot. Sakabeh badana tiis ngagoler dina cileuncang anu caina teh gede lantaran susukana mudal. Alusna eukeur kitu teh bray aya cahya lampu anu katinggalna surem kahalangan ku cihujan anu maruragna kerap. Horeng eta lampu mobil anu majuna teu gancang lantaran jalan teh poe ku halimun jeung cihujan. Atuh henteu matak heran sanajan majuna mobil waktu kitu mah teu gancang ngajaga bisi cilaka. Aduh, aya awewe ngagoler tuh cek nu nyetiran eta mobil bari rag mobil eureun hareupeun nu ngagoler. Leres bae Kang, geuning istri katinggal dina anggoana namahnya. Watir Kang, cobi tulungan. Nah maot manehna teh atawa hirup keneh, ceuk hiji istri anu calik di gigireunana eta pamegat. Brai panto mobil teh muka terus anu nyekel setir harita keneh kaluar dituturkeun ti tukangan ku istri anu miwarang. Brek eta pamegat deku terus melikeun nyirani anu harita ngagoler ari dicagap dadana. Tetela istri teh hirup ngan irungna garetihan. Ginang sih hirup keneh ieu awewe teh kapaksa urang bawa bae kana mobilnya. Lamun masih teu eling urang simpangkeun di Purwakarta. Cek eta lalaki bari netep ka Winangsih anu geus cipruk ku cihujan. Sae kitu oge Kang, jawab Winangsih bari terus ngagotong eta istri sup diasupkeun ka jero mobil. Dius harita teh maju deui. Di jalanna teh kacatur harita teh geus tepi ka Pelebah Purwakarta terus muru rumah sakit rek mariksa eta istri anu harita ngalampreh. Malah kaparangan pisan aya dokter anu jaga atuh gancang dipariksa jeung disuntik saperluna. Sarta Rani geus disalin samemeh dipariksa ge ku pakean Neng Winangsih. Brai Rani harita beunta manehna heraneun pisan keur diriung-riung di dinya teh malah keur dipariksa ditaliti apik pisan. Sarta loba pananya naon anu karasana atuh gancang ku Rani teh diterangkeun sabenerna. Nu nyarari disebutan atuh juragan dokter teh harita unggut-unggutan sarta anjeunna nyebatkeun teu perlu kudu dirawat mending balik deui bae. Ngadenge eta kecap teh berebay Rani teh cerik cipanona ngalembereh sarta neuteup mani antep ninggal ka juragan dokter. Atuh juragan dokter teh harita ngarasa heran pok anjeunna naros deui. Kunaon nganggo nangis sagala rupi? Barigap nyekelan pigeulangna Rani kawas anu mariksa tekenan darah. Wangsul teh kedah wangsul ka mana juragan? Jawab Rani bari nyusutan cipanon ku tungtung bajuna sarta manehna ngarenjag sabab bajuna bet alus. Nya kitu deui sampingna atuh ngahuleng colohok saeutik ge teu ngaretieun. Kumaha? Sanes itu anu ngantosan di luar teh saderek atanapi sanes? Cuk juragan dokter mani kerung deui. Ngantosan ka abdi. Saha anjeunna teh? Tanya Rani bari netep semunu robas sok sieun anu nungguan di luar teh pasanap anu hianat. Ge antosan cuk juragan dokter bari miwarang kanu jaga di eta kamar sangkan nyaur anu ngantosan di luar. Atuh teu kungsi lila Neng Winangsih sup ka jero diserangan kurakana ari jol ka jero kamar. Nyeh Neng Winangsih teh imut serta terus anjeunna teh nyamperkeun anu keur melong bari pok naroskeun kieu. Tos damang Neng Winangsih bari imut ngagelenyu nanya teh bari gap nyekelan leungeunna Rani.
Saha juragan teh? Jawab berani bari netep ka Winangsih jeung ka pameget gedengeunana. Akang Suryaman, ari ieu Winangsih, jawab juragan Suryaman bari nunjuk ka Winangsih. Ah, juragan anu nulungan ka abdi teh. Nuhun juragan, mugi-mugi kasayan manah juragan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Sing langkung ageng tibatan kasayan juragan ka jisim abdi, ceuk Nyirani meuni ngawulang jeung cipanona ngalembereh. Ari Nyai, saha jenengan teh? Winangsih bari netep ka Wasnu karunyaeun. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.